Kos di imah maneh manuk naon wae manuk perkutut wah. Tarang ngingu manuk gitu kok sih mah Brad. Paling banter ya kok sih manginguna manuk eta ning buak Brad. Halus suarana anjir. Goblok anjing. Si kos manuk buuk diingu. Teu sakalian manuk dudut anjir diingu. Brad, ari dinya kana hayam resep naonana Brad? Nya tungirna atuh. Ya guys ya. Tungir ceng. Oh deui bener teh guys. Dina hayam nu pangeunah-ngeunahna nyaeta tungirna. Matak cekolot baheula mah nya budak cenah ulah ngadahar tungir. Sabenerna mah eta teh tungir jatah kolot. Anjir, lain doraka-doraka teh lain pamali-pamali teh. Tungirna, bener teh guys. Ya ceng naonna. Aceng mah buluna Brad. Nying. Ai aceng ieu jalmi atau lasun? Manya sete buluna saroceng. Kumaha ieu? Ya Brad, bulu hayam. Pakai ngageret ceuli geuning Brad. Nalakopok, perembeunta Brad. Keur ngadahar dadana, arek ping-pingna, arek jangjangna, moal aya nu perembeunta. Tapi dah heueuh nya euy. Cerok ya anjir tauhidnya. Lain aya dinya geus sabaraha taun anjir gawe ridal tukang sumur. Muka jerok kieu nya guys ya. Hah, bisa wae ieu ya anjir. Tai lalat ya. Duh Brad kok si makarunya kakolot. Geura adi bayangkeun Brad hayang kuliah cenah tapi ka Tasik jauh. Padahal mah di Ciamis ge loba atuh universitas mah kudu jauh-jauh karunya dengan Brad biayana kok si malina naon. Nya bantuan atuh kumaneh sih teh. Yeuh tong disalahkeun adi keur nungtut ilmu. Mun tong disalahkeun kumaneh. Pan aya paribasana. Tungtutlah ilmu sampai ke negeri Cina anjir eta mah karek Tasik anjir. Heuh Brad. Kala-kala salah naon ilmu anjir boga dosa naon Brad make jeung kudu dituntut ngalanggar pasal sabaraha ayat sabaraha sok ilmu mana barang bukti saksi make jeung rek dituntut segala rupa. Caprak anjing ngobrol jeung si Kosim kieu ya. Ya maksudna anjir peangan ilmu maksudna carilah ilmu sampai ke negeri Cina maksudna. Lain tungtut didakwa sia teh. Heup. Tenang, Kosim geus ngarti Brad kitu mah. Nah atuh. Tapi make jeung naha Brad kudu ka negeri Cina segala rupa. Atuh ka Libanon, atuh ka Timur Tengah. Jauh. Ngobrol jeung si Kosim ieu cangkeulna bebas kos. Bebas. Mana arek nuntut ilmuna pikeun ka Kamerun ge ka itu anjir, ka Bangladesh. Bebas kos. Karena ge pan paribasa atunya guys. Ya wae ya anjir. Roai. Urang mah usaha euy lalasuh kieu euy duh. Dagang an dianyukan we ting teu puguh bayarna ge. Tong jadi pikiran geura lebih mah geus kebal ya manggi nu kieu genan geus atoh. Sase we. Ya heueuh. Bibi mah da awewe aya nu pangusahakeun atuh. Dar cecenet ge atoh we. Urang mah pan lalaki beda. Tanggung jawabna ge atuh. Kudu maraban pamajikan beureunan. Can budak deui ayeuna teh asup SMP pan si Ei teh. Bingung euy. Usaha naon atuh. Nah, jadi pikiran geura abis si tipes. Zaman aya mah nempo eta naon ngaranna teh? Gaya pelempang nama juga geus atoh. Anjing. Gaya pelumpang na maju cen. Nya pasti atoh bi. Da keuyeub mah nyang gigir kabehna ge lempangna. Terus orang lamun hayang neangan ka bunga kudu neangan keuyeub nya. Heeh, aduh tuh teh anjung kotakan.
Keur susah kieu aing titah neangan keuyeub nu leumpangna maju. Pikir gerak ku didinya. Ieu anjing. Jigana orang mah kudu ganti profesi mah euy. Hari gitu kunaon Brad? Heeh, orang kudu ganti profesi. Ngeus ayeuna jadi konten kreator lah. Anjir. Hadinya Jo ngomong gitu maneh. Ngimpi naon maneh penting ngimpina bisa kieu. Lain ngimpina naon teu ngimpina naon. Masalah nama orang jadi konten kreator heueuh ceuk batur cenah orang artis. Tapi pan teu janten artos. Da anak pamajikan mah moal anjir moal bisa diparaban ku terkenal mah moal bisa diparaban ku viral moal. Geus nepi ka mana maneh perjuangan ieu ek ganti-ganti wae nepi ka mana perjuangan sia teh? Nges cukup orang berjuang dina konten kreator. Orang kudu ganti profesi lamun aing tuluy jadi konten kreator bubuk hirup aing. Astagfirullahaladzim, Brad. Dari mana Jo ngaco kieu sia teh? Ya. Hirup mah kudu konsisten, Brad. Kudu kaos tai hirup mah sia teh. Naon sih teh jadi kana tai atuh. Ya. Tai mah, Brad. Sok sanajan bubuk. Oh, nu wani Noel, Brad. Jeung tarobah warna, Brad. Tai mah, Brad. Konsisten, Brad, hirup mah. Ya. Tai jelema koneng. Tai sapi hejo. Dengekeun kumaha aing ngomong. Tai ucing hasem jarot. Sugan ayeuna tai merah, kuning, hijau. Wah, Brad. Can pernah urang ngadenge. Makana hirup mah kudu kaos tai cik urang teh maneh. Ya. Apa? Tai ucing hasem. Oh, nunin ngolek, Brad. Tina hasil konsisten. Cau onang dikolek, Brad. Oh, nuanin, Brad. Tai me ayeuna sugan ayeuna ngadenge atau robah warna atau robah bentuk kitunya di samping warna teh. Sugan segitiga ke kotak ke buleud we. Tara nyebut kacang. Tai me we kaina ke. Jadi ngebahas tai itu anjing teh. Hai. Ai dipatahan ku kolot teh. Tong boro maneh jadi guru mah tai. Ya. Dengekeun. Guru kumaha ieu teh? Lo kamek dengekeun kolot. Jadi Ya. guru kumaha atuh aing pasti ngamak. Anjir piraku anjir tai dijadikeun guru. Piomongkeun ieu aki-aki ieu anjir. Astagfirullahaladzim. Aing ngaguru ka tai kumaha anjir. Ulah ka ngamuk mah dengekeun. Ya. Tai ngaliwat. Tong boro sia teh cium tangan sia teh. Anjing parahnya cek aing aki-aki ieu mah. Cek aing mah ieu nu tai nama kudu diseblok ku aing nya guys ya. Parah anjir ieu aki-aki. Terus ieu tina obrolan ieu naon nu bisa dipetik ku aing? Eueuh nu bisa dipetik Nah, naon dipetik teh? sia teh. Eueuh nu bisa dipetik eueuh nu aya mah ieu nya nu aya mah engke aing lila-lila mah dititah metik pucuk tai ku didinya mah anjing seblok ku aing ieu mah. Anjing. Musingkeun pisan si eta. Keniknakan yang hakiki disebut teh guys nu kieu teh. Geus ngaliwat atuh jeung si Bibi jeung si Ajay ya. Sebat. Ah, geus we anjir. Moal diical ta 17.5 ge. Aslina Bibi aing mah geus moal gagal guys. Ya, kadang ngaliwat mah. Teu piradengna jeung peda bieu teh peuteuy. Samal baledag. Juara adan we pokona mah si Bibi aing mah. Ya, hareudeung anjir. Ngan bieu teh bi euy, sangguna rada bau obat kunaon di? Teuing si aja nu ngisikan lain Bibi tah. Mana aja nu ngisikan? Ya bang, kunaon di? Bau obat. Di naonan ieu maneh? Tadi aja ya ngisikan ya bang. Heeh. Sampai asna teh loba kutuan. Aja we disampo kutuan heula meh leungit Anjing. eta. Disampo kutuan bi. Parah anjir. Kumaha mun aing weureu kajai? Hah? Bibi da atuh aing kitu teh mah nitah budak. Parah anjir. He di pepatahan mah kita make nu sabun gegero ning anu wangi jeruk. Anjing. Sarwana anjing. Ni eueuh nu sahulueun ieu aing. Teu alo teu bibi anjir kararieu. Rempag. Nu kieu mah kerempagan yang hakiki. Lain keniknakan anjir ieu mah. Kumaha mun weureu bi aing jengker. Kitu ngabudah kumaha. Ya, isu karena biasa disisiran heula ku sisir kutu nih. Mewah kutuan. Ku sisir kerep. Heeh. Ya di siap.
Teu hayang ngomong aing mah.